di Republik Perdana Aceh, kelas 17. Bade ngadongeng tempat jiwa agung di Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, di Jawa Barat. Di dinya nuduhkeun situs-situs sejarah jeung tentang pemakaman kuno anu dipikawanoh dina sejarah lokal. Lokasi ieu sering narik perhatian kusabab warisan sejarahna nggambarkeun kehidupan masyarakat jeung jalma baheula. Jiwa besar atau jiwa agung mangrupa tempat anu dianggap suci ku masyarakat. Di tempat situs ieu ngadangu makam kuno anu dipercaya minangka tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting ti baheula. Kalebet tokoh anu ngagaduhan pangaruh anu signifikan dina sajarah lokal. Salian ti eta aya rupa-rupa tinggal sejarah jeung budaya anu patalina jeung karanjang atawa masyarakat nu kungsi aya di eta wewengkon. Ieu tempat lain ngan ukur jadi tempat pemakaman, tapi oge jadi pusat kegiatan budaya jeung spiritual. Jalma sering ngajangka ka jiwa besar pikeun ziarah atanapi upacara adat anu nunjukkeun eta dina konteks budaya sareng spiritualna. Jiwa agung ngagambarkeun kabeungharan budaya jeung warisan sejarah. Kota Tasikmalaya sarta mere wawasan ngeunaan kahirupan jeung tradisi masyarakat zaman baheula. Sakieu dongeng anu